Nepangkeun simkuring di grup Pagadungan arek wawancara ke Kampung Pagadungan. Ti abdi sorangan aya Depika Auliansyah Diana, Asri Wilyani, Ica Nabila, Rizaldi Saputra, Safa Naura. Langsung wae. Dupi mi ti mana kawit? Di Pagadungan. Di Bagat asli. Mi dilahirkan tahun sabaraha sareng di mana? Tahun 50 ayeuna teh 70 hiji 72 dilahirkeunana tahun berapa? Oh berarti geus lila nya. Oh berarti asli dia. Mana di dia disebut Kampung Pagadungan. Emang ti baheula disebutna Kampung Pagadungan. Pedah loba tangkal gadung. Oh, gadung. Tangkal gadung. Kira-kira kampung ieu diajukeun Kampung ieu diadegkeun naonan nih? berdiri. Aya kampung ieu, aya tahun sabaraha? Nya Tos lami. heeh, tos lami pisan. Tos lami pisan. Kami mau bisa ceritakan tuh maksudnya setik tentang Pegadungan, tentang sejarahna. Pagadungan teu nyaho sih sejarah nama da ieu disebut Kampung Pagadungan. Baheulana loba tangkal gadung. Baheulana pan keur balangsak meuni marabok gadung neng eueuh sangu. Marabok supan gadung. Da teu aya beas. Ke tahun baranya, ke tahun mapoho tahun nama. Terus lami ya. Terus aya pendirina enggak? Pendirina. Pendiri Atau aya sepuh-sepuhna gitu. nya nu sepuh mah ti bang emak doang. Nu segena pan pada ngarora kene. Kayaknya sih aya perubahan naon gitu. Nya ayeuna mah pan tos subur perubahanana neng. Ya. Baheula mah balangsak. Berarti lu benar-benar kampung kebon, kebon gadung. Kebon gadung ongko, kebon paroek ongko. Kan ayeuna mah caraang eta. Banyak perubahan. Terus anaknya kos misalnya teh halaman-halamannya dulu kan benar-benar mencerminkan Pegadungan gitu nya. Ayeuna kan geus nyaho loba perumahan, loba penduduk di ditu. Penduduk di mana-mananya. Tapi anaknya bisa untuk menghilangkan ciri khas Pegadunganna gitu nya. Gadung teh ubinya nih. Lain gadung neng cucukan diserut gitu tah di jerotan kan di kali di jerotane tangkana cucukan engke dipesek diserut digangsor gitu tah menang ngagangsor dikeum dua puting dikeum dicai ngocor mabok semage geus fungsi mabok gadung langka-langkana sangu na beas gitu. Ayeuna masih ada Ayeuna mah geuningan. Laleungitan. Iya, kalau misal ada mah boleh diinin ya. Ayeuna mah neng. Cucukan ya tanggal. Apanan ayeuna mah caraang baheula mah paroek pan. Cucukan tangkal gadung teh. Oh nya mah kan keur itu mah kayak contoh Lio ayeuna masih aya teh sih mah di Pegadungan ieu. Lio. Geus aruh Lio. Nah, eta makanya sebabna kan naon kitu ga eta pada geus aruh Taneuhna pan beat. Abis taneuhna seet. Geus teu bisa dikali deui. Aya kene suan di ditu mah tuh di iya
di Karmi sih. Di mana dia? Oh, Walio ada parang santai. Iya di Pegadungan teh emangna ciri khas loba danau atau kumaha Mi? Danau. Danau nah buatan apa emang tiket iya danau. Danau teh rawa. Rawa. Ya. Ayeuna mah kan rawa itu rawa bedeng tuh. Geus jadi perumahan itu tuh. Ya. Nah, neng. Pamali gitu, misalnya anu tong dilakukeun naon. Saya pemali. Heeh. Saya teu aya pamali. Kunaon tama? Kan kudu itu mah Pegadung teh percaya banget dengan larangan kos gitulah. Apa emang ayeuna pikiran Ayeuna mah terus diparikeun pamali teh neng. Di Pegadungan kan lahir di dia. Senang susahnya, Suka dukana nya. sukanya ada gak di Pegadungan? nya ada sih betah gitu. Betana karena naon cuma lingkunganna atau Yang betah karena lingkungan ada lingkungan orang, kebun orang. Geus di lahirnya. terus mah pernah tuh sih ngerasaan misalnya teh kajian dengan naon gitu nu mah inget banget selama di Pegadungan. Ingat Gua nanya kan. ingat ingat naon neng. Pengalaman. Pengalaman lah mah anu keur itu mah inget banget gitu. Pengalaman balangsak baheula mah Dep tanyain balangsak rumahnya dulu di sini. Apa dia pindah? Beas sangu baheula mah nya eta tibang mabok gadung. Berarti eta nu masalah nu tadi teh semua orang emang ngerasain eta gitu mah. Ngarasaan gadung jagong. Berarti eta berapa tahun? Tapi na anu ieu mah anu kabeh dieu mah anu ngoraan anu emak doang nu eta teh. Anu ka dieu mah ngarora mah teu ngarasaan gitu. Mah emang tinggal di dia gitu. Nu mabok gadung segala mabok. Eta mah untuk lain pamindahan dia mama asli orang dia. Berarti mah emang asli dia nyamsen pindah-pindah gitu. Ente Ya kan mah nyaho saya kampung-kampung emang geus ieu kan imah panggung ayeuna masih aya teh sih mah di beberapa Pegadungan ieu. imah panggung. Yang imah panggung. Kan dulu mah ti itu mah kan Pegadungan teh aya imah panggung kos kitu. Ieu tu sawah-sawah nu rawa-rawa nu kos kitu. Ayeuna mah teu araya imah panggung teh neng. Berarti geus Pada dibedah gitu, bedah rumah. Sakitu wae. Jadi orang sakit wae. Jadi orang nyaho tentang sejarah Pegadungan di baheula sampai ayeuna tentang segala macamna nu aya di Pegadungan teh. Ya jadi sekitu wae hatur nuhun. Sami-sami. Yang geus ngabantu. Sami-sami neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.